Waduh, lowongan pegawaian ya. Nah, lowongan kerja PT KC Sejahtera dibutuhkan segera. Persyaratan wanita belum menikah. Wanita. Persyaratan yang dilampirkan fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat vaksin. Padahal mah ngeunah heunja saya persyaratan anak. Ngeun hanja akal be, nu dibutuhkeun wanita. Aduh. Teu make ijazah deui. Nah, eta Mang. Lowongan kerja, Tip. Lowongan kerja. PT KC Sejahtera dibutuhkan segera. Persyaratan wanita belum menikah. Iya Mama ngabutuhkeun age awewe doang. Ya, emang ngelain laki masih. Oh, puguh. Padahal mah persyaratan anak gampang jasa ya, Tip. Geus sikat bae hayu daripada orang nganggur bae, jabal anak cilok boga duit. Sikat bae kumaha sih, Tip? Nyaho, aneh sih ya he. Urang nyamar dak jadi awewe. Urang gawena sabulan be. Geus gajihan orang eureun. Boleh sih, Tip. Aing setuju ka sia. Daripada orang nganggur bae upah masukan sama sekali. Oke, boleh dicobalah. Hayu geus jadi. Benjo iluan ge. Hayu jo ilu, urang ngalamar bareng-bareng. Hayu jo ayeuna ti rumah. Emang urang iraha na ngelamarna? Kuari lah, Omang. Holah kuari, engke mah besi kapilan ku batur naon. Oh sih, jo urang salin make baju awe gitu yuk. Atuh holah. Sia aya baju awena. Aya sih kayana. Kamu saya lah. Kamu saya. Urang ketemuan di mana, Kek? Atuh di ditu be, engke lah. Ayo, siap. Asana aya keneh yeuh. Baju urut mantan pamajikan aing teu dibawa ka Abeh. Di mana akar ge? Ieu sugan yeuh. Nah. Aya keneh kan? Duh. Jadi be pokokna mah aing yeuh ngalamar pagawean. Kumis. Kudu dicukur heula kumis. Bisi kanyahoan aing. Gawat kanyahoan mah aing. Nah, baju emak aing tuh. Aduh. Ibailah bajuna. Sekalian diungna segala kau yang diinjem. Aduh. Mak, hampura bajuna diinjem heula ku aceng. Woi, Eta sia. Tika ngaget aneh baes ya mah. atuh lagian sendek naon ngalamun ti dieu? Aing keur galau, Tik. Galau kunaon sih ya? Aing dipecat jadi kurir. Ai, nu bener. Oh, Emang kunaon kok bisa dipecat? aing tidak digawe bolos bae. Atuh lagian gawe bolos bae mantak dipecat. Oh, kadung aing melop. Geus kieu mah aing nyangon pagaweanan deui, mana harese nyangon pagawean ku ari mah. Oh geus sabar, mangkana engke mah mun gawe deui, sing rajin gawena ulah bolos bae. Oh, ge moal engke mah. Bagus. Oh geus aing dek jajan heula. Tik, Ya teh. Tik. Sia mau jajanan yang sia doang ka, Tik? Hooh. Parah. Jajan sorangan beb pelit amat si Tika ka aing. Ih, geus nyawa ya aing di dia beli-belikeun es ka aing. Eueuh deui duit nage orang aing mau 2.000 doang. Aju aing nepokon sia barakan doang gitu ya. Atuh tuh meuli hayang mah. Pugu aing teu mau duit, ngaranna amun aing mau duit mah geus diborong kabeh ku aing warung-warungna Tika. Hongges nempukeun aing bae sia mah. Atuh aing hayang Tika heutik be, tega amat sih ka aing. Ih, Hayang bae ku celamitan. aing ge haus Tika, pan aing aya ti keroan meureun. Ya. Asik. Biakeun oh. Oh biarkeun kabeh jeung cangkang-cangkang nahakan sia. Maedan sia mah.
Manik tong sama tik. Mai, mai aing hayang mai. Detik be. Bung. Ini tamai. Ya. Di. Rasa. Ih, met amat ya. Loba, bisa gendut. Ya Allah. Tak kerasa gurihnya, tak kerasa. Tara. Bek, nong torogan amat sih ya. Ih, Medan saya keseruan dong torogan. Ih, Entah lah aing mah gelis kos parawan bek. Naon sia kos mama aneh aing mah kasihan ngelamar pagawean si make baju gamis. udah geti bajuna, ige baju emak aing keur dipoekeun dipaling be koeng lah. Oh geus lah hayu ke Mang Didin. Ayo ge. Tapi aing geulis meureun tip sakieu mah, hebatan no aing dandana. Gelis naon mah, nu aya serem bek kos anak maung. Eta sia, parah amat tip. Oh mah ya bek cere aing cocok di make upna jadina gelis tuh. Geulis naon, Mbak? Nu aya kos ondel-ondel. Medan, sakieu aing gelisna. Ih, amit-amit. Geus lah ka Imam Mang Didin, bisa ditinggalkeun urang. Oke. Ayo. Gedung bek ih rares aing lupangna. Ja, kumaha aing? Geus galis tak? Gelis mang, kos ini jompo. Eta sia na benjo. Ih, benjo ya gelis, semok deh ho tuh, kos ada atom. Siapa lain semok Jo, tapi bengkak. Kos gajah reuneu 7 bulan. Medan, gajah turun kayak geus gendut, komode reuneu meureun. Aduh, eta kos gitu kos ya. Astagfirullah. Nang Didin, Benjo, nanaon ini dan kos kieu? Iya mu, kami udah ngelamar pegawaian. Si Subek, si Latif, segala ajonya. Betul. Ngalamar pagawean tapi kok pakaiannya pakai baju awewe sih? Puguh pegawaian ngabutuhkeun awewe lain lelaki. Terus nek naon gaya ngalamar ai pagawean ngabutuhkeun awewe doang mah. Kajian lamu, kami nek nyamar, sugan be diterima, ho mang. Yoi. Mang, lamaran mana? Ayo, ayo Jo, tenang. Aing Ngopo mah. eta? Tuh. Kok aneh-aneh bae, heran ja. Geus tenang mu. Pokoknya mah sia doakeun be aing. Kage aing lamun geus gawe mah geus boga gaji tetap. Dilamar sia ku aing. Saha dinuhang dilamar ke Mang Didin? Ulah kitu ge mu. Sia deuk nangan lalaki kos kumaha deui coba. Mending kawin jeung aing. Mang Didin mah geus mikiran hayang kawin, mending geura ka makam tuh, geura ngukur taneuh. Eta sia. Sia mah ngadoakeun pae gitu mah ka aing mumu. Bener mang, geura lobakeun ibadah bae jangan aki-aki. Sekarang siapa Jo? Bama heulaan siapa ya na? Ja umur mah uru nyaho. Amit-amit. Oh geus lah, mun deuk balik heula. Hong sage mu bareng. Bareng ka mana? Atuh pan aing deuk nangan si Latif jeung si Subek. Oh, hong sayu. Ayo ge. Yuk na benjo. Subek, Latif, asih lagu naon ya? Nyaho di lalaki-lalaki make pakaian kos gitu. Siang saredan tah. Dengekeun pong. Kami si Subek, Mang Didin jeung si Benjo untuk ngelamar gawe. Lamar gawe. Heeh, Pong, aya lowongan pagawean di PT KC Sejahtera, tapi Betul. ngabutuhkeunna cewek, Pong. Anu ngebutuhkeunna cewek, makana kami nyamar jadi awewe supaya bisa asup gawe. Di sia mah ku aya-aya bae. Kos leuwih pagawean lain bae. Oh, nyaho aranak sih meduaan. Woi. Sia geus sarep encan. Geus lah. Mantap. Emang dek ngelamar pegawaian di daerah mana gitu Mang Didin? Ih. Oh, daerah mananya? Kumaha sih? Nyaho teu jelas. Puguh alamatna tidak yeuna ti Kak. Tah aya ge nomor telepon doang. Ditelepon coba Mang. Oh, Mang telepon heula. Oh gitunya. Emu pakai HP sia ge, telepon heula yeuh, pang teleponkeun. Coba ge. Ih, di-reject, Mang. Waduh. Di reject mu. Wah, Mang. Coba mu di SMS bae, sugan ngabales aya di SMS mah. Oge. Tapi kumaha ieu SMS-na? Ngomong be, kami dek ngelamar pagawean gitu. Di mana alamatna? Oge. Dak, emang gede gitu gajinya, Dak? Teu nyaho kami ge. Kumaha sih, Mang?
Nyoba bepong daripada nganggur, ai kaharti teruskeun, ai teu kaharti tinggalkeun lah. Oh sih nya. Tik, apa yang duluan begitu ngalamar jeung budak? Dek naon sih ulah. Ih, dek naon ngalamar pagawean kudu nyamar jadi awe segala. Ih, ulah. Si andek naon pong, ilueun, si geus bener, si mah jadi kurir. Nyaho geus ngeunaheun ge. Ugus aing geus dipecat dak. Dipecat. Oh. Ai ngabalas ya. Naon cenah mu balasana? Ih. Maaf, sudah tidak ada lowongan kerja. Waduh, lu bener sih mu. Tuh, terpercaya mah. Oh aja. Terus orang kumaha ieu? Sia-sia lah benjo, aing geus kieu mah. Oh, sia-sia bedak. Mana aing dandan gelis jasa sakieu mah, nya? Gelis naon mah? Kos siluman simet. Eta sia. Siluman simet. Oh nya bebnya. Maedan. Tik, ai main yuk. Hayu ge, pong dek moal. Tinggal bae my love, aing resep kena nyele budak karo nyongkos kieu. Onggeus, hayu lah mo. Hayu. Aduh, dak, mana baju jeung tas jeung sendal. Menang nyewa ieu dak rugi amat aing. Tenang tips, hari amun hayang gawe mah aya lowongan yo. Udah bener pong. Atuh bener lah. Boleh. Ngasuh tapi jadi babysitter daek to. Boleh lah, boleh. Langsung naon, Bang? Ngasuh anak mau. Pasti haram jana sih. Woi, tangguhan weh. Alungkeun ka tayo. Oke, ayo. Hitung sampai tilunya. 1, 2, 3. Dadah.